Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, Enceng nu kasep mawa di lalayangan. Nyana atuh kalau kamu di lalayangan Enceng kasep. Aya duit di KB dijajankeun, beuteung kosong merenya Enceng. Dan teu kabeh mah ada yang mau 200-an. Ayeuna teh mana dieuna pulangna duitna. Ngabohong ka indung teh. Ke salat encan. Terus, Mak, tadi Di mana? sekolahan. Nya syukur awas mun bohong kumaha ngabelaan naon Enceng sakola teh kudu pinter. Salat bibakeun urang ke jaga di akhirat, babay rezeki. Ke mun sakali-kali deui ngalawan ka Mang Mulyani lalayangan jejewet. Tah, ieu ge tah. Rahayu Mulyani lalayangan sabaraha hiji. Ngarek mah kumaha tuh ya hirup teu beurang liwarah aya budak. Teu mah geura asup ka dieu. Lalayanganna bawa tah, geura dahar, geura mandi, geura ngaji. Sing beurang liwarah ku indung teh atuh. Anjir, balong euy lalayangan teh. Balong ka balong da. Wah, ieu mah bahan dimulutkeun euy. Astagfirullahaladzim, eta budak masih salisalin keneh da hargi hanteu merenya. Kabina-bina teh ngorek lalayangan wae nya. Disoekeun geura sakaya tuh kami. Lah kumaha aing mah. Daek disalin ya, Ge. Awas ya ku kami mun sekali-kali deui teu disalin lalayangan kabeh jejewet. Segalana gelasana dibalang-balangkeun. Cok, kemana Cok? Tadi ya, rek nyamper si Acing lalayangan. Barang tuh ada yang gerek. Oh ya, apa tuh? Ceng, ceng, Ceng. ceng. Kemana? Soal lalayangan. Oke, bagi-bagi. Oh, yang gitu. Barudak geus rek kamarana deui wae tuh. Nah, ladog wae baru dah ka ini ya lajarna kali itu. Haricing wae coba rek arulin. Gitu sama. Nah, sih. Oh, ada yang sorangan. Itu ada. Menang mudag. Ini mana layangan? Ini mau layangan. Wae tuh. Oh, itu salah. Mak. Nah, mah di wae. Tadi itu mah yang layangan. Pan isuk ke si bere duit sekolah nya be ya. Dia kata mak dari suku ke mana deui? Oh iya aya duit 300. Tapi jeung bakal sekolah isukan lamun mah jajankeun ayeuna mah sekolah mah isukan mah bekal. Kadina mak. Barudak ulah jauh-jauh arulina. Kade barudak kita. Ampun barudak mah nih duit deui baru kitu sanjajan. Kade barudak. Dodo tinggi budak kami meni luluasanan budak. Oge teh menang meuli karunya teuing budak. Teh menang meuli lalayangan teh ayeuna mah karunya ge teuleum bae tidur. Belum. Nah, aiseuneu ieu diterakeun pan sarbayasan boga, asin san boga nya kumaha ieu. Barudak lalayangan wae titaheun. Kumaha ya Allah Gusti Robi nu agung.
Kabina-bina ting terpaksa aku pergi jauh darinya. Dari indit ngaleos nyiar beas. Loh, nyaan ai pikirannya seneng ngageder rek mikir rek meuli beas ai duitna teh can dikirim nganjuk ka saha. Gusti nu agung ya Allah ya Robbi, Gusti nu agung itu pikiran kieu-kieu teuing gara-gara ngarekan budak meureunana. Rumah tangga jeung manehna geus teu kaitung lilana. Ti parawan jeung bujangan nepi ka kareayana. Jak, ojak. Jak. Jak. Euy, Jak cang layangan. ayo. Ceng mana layangan? Eueuh can meuli pada boga dikijeng isukan sekolah. Ieu jeung mana hiji? Da yang boga ieu anyar keneh. Nuhun Jak. Mana nya? Euy. Ma. Ampun kamaya budak ngawalehkeun pisan ka indung rek naha ditu cenah. Aya naon ditu? Bina-bina teuing aya budak. Maka golong jeung gelasan teh. Eueuh layangan ku aing diduruk babonganang ulah salah layangan rek sapoe duit aya budak oleh ngawara ka bina-bina teh lain ngaji mah ka itu. Itu engko tuh gogolong di luhur TV na meja TV. Heeh. Bok nah eta tutupkeun heula lalaya eta tah. Tutupkeun heula lamari. Ka bina-bina teh aya budak atuh nuruti ka indung. Reka marana deui, karena ulah jauh-jauh rulina disalampur wae ongko ngalampur layangan lin kadua ngaraji mah ka itu cing calengir wae lin malikir. Nya mah mau jauh-jauh. Ojik, awas ya mun jauh-jauh. Pokokna mah ulah leuwih ti jam 5 balik darek salat magrib, rek ngaji. Mama, jauh-jauh. Ojik. Nah, lu sih harus Sumedang. Main kasih. Kuring di mana? Itu kamu ninggalin sih. Anjir, itu cobaan. Ada kurang. Ah, lupa. Dah sama sok. Ah, jadi obat ulin euy. Jangan mana? Nah, 70, kenapa 120? Berarti kemarin 50 nak. Mana tadi ke warung balik jemput ngaji ya? Langitna anu caang mayungan raga urang